kerupuk pangka, kerupuk pangka. Kerupuk. Ya, Wah, tadi balik. siap, siap. Wah, orang mana? Bang, Majalaya. Majalaya. Wah, teningali. Teningali. Teh, Ngapain dagang kerupuk? mohon. Dagang kerupuk. Buka pemajikan. Aya Beriji. hiji we. Hiji. Sabaraha kerupukna hijina? Kami aja 16.000. 16.000 teh sakumaha? Ah, kantong. Sabungkus ieu kerupuk mana ya? Pangka. Bangka, kunaon teh make kerupuk Ciamis. Dihijikeun jadi 204 tambah 112. Hebat hitungna. 316. Hebat, tama eta hiji deui. 316.000 tambah 80. Jadi 380 genap. Jadi ya duitna 400.000 ya. Oh, jantan angsuran 4.000. Heeh, ya 400.000 sok, kurang 400.000. Si 2 kilo. Oh, 400.000 eta. 400. Heeh. Angsuran berapa tadi deh? Angsuran 4.000 nya. 4.000, heeh. Siap, siap. Wah, tulisan. Ke dia. Sok, 400, sok. Angsuran 4.000. 4.000. Enggak. Nah, Angsuran 4.000. Aduh, ampun. Atur nuhun, apa? Untung atuh dagang teh ayeuna. Alhamdulillah. Ayeuna untung apa rugi dagang? Ya, alhamdulillah untung. Untung. Biasa euy. Oh, menang duit 400.000. Untung atuh dagang teh. Pernah teh akang teh sok katipu. Kantos di Margahayu Raya, Katipuna kumaha? meser hiji, angsuran 80. Heeh. Apek artos teh 2.000. Coba eta urang nempo duit menang sabaraha ieu teh. Aduh. Eta duit heula urang tingali ka dia. Insyaallah. Sok sabaraha? Buka tuh sandi. Oh. Ieu teh akang teh hitungan teh menang 500.000. Mohon. Han 144.000. Teu sabaraha kali katipu kitu. Lan, main 2 kali. Nah, ya iya kukuring ditutupan modalna. Ya, ditutupan modalna ya. Nah, geus. Lagi 500. Heeh, leueuh tah. Modal lah geus pas modal tang sebalik deui. Sedang mengenali rupiah Indonesia 50.000. Oh, bener disada. Terus eta? 100.000. Oh, bener. Nah, geus. Ya ditambah jeung ngalunasan HP. Tah.